Tuh, biasa dipecah terus dikenyot. Amis. Ya, janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu embut kalembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos dugi di Kampung Parawan, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge kampung nu aya di palihan di hayurang tinggal sasarengan. Sahabat Mojang Desa kaleresan di sisi susukan abdi mendak tangkal ganyol, bunga ganyol. Ieu teh emut nujukeun ka alitnya. Ieu teh sok dipeceh ieuna teras. Biasa dikenyot. Amis aslina. Raos pisan. Maduan. Bilih sahabat Mojang Desa mendakan di mana wae kembang kieu tah. Ieu teh namanya kembang ganyol. Ieu teh biasa dipecah terus dikenyot. Amis. Kemana aja? Kemana tadi teh? Memang. Aja man. Mun, nyali rawa ya tuh. Saya baturna. Saya batur pada direncangan. Wah. Jarago, gadarieu jarago. Ieu calon naon teh? Jalan karedok, sareng baso. Wargi-wargi sadaya aya karedok teh. Mohon teh. Ieu teh icalan ti tabu sabaraha teh? Ti tabu sebenarnya. Jam 5. Oh, ti tabu 5. Dugi ka jam 6 santen. Ieu teh ti tabu 5 dugi ka tabu 6. Genep santen. Oh. Tapi ieu teh sok saep. Saep. Alhamdulillah. Ku teteh ieu teh nya dikeureuh nyalira. Sareng mama. Sareng mama. Tah ieu karedoknya teh. Karedokna teh ieu teh bonteng. Atana pikeun timun. Teras aya timun. Lu sia kejempet. Aya Kacang panjang. Teras ieu teh toge, engkol. Ieu huy nya teh. Huy. Teras bumbuna aya, wios teh dibuka. Aya kacang. Tah ieu kangge ngarendosna namina teh non teh ieu teh. Hoe. Kami orang Sunda mah Coet. Tah pami orang Sunda mah ieu teh coet. Tah ieu coetna, ieu mutunya teh. Ieu mutu kangge ngarendos. Nah, janten si teteh icalan karedok makanan khas Sunda. Khas Sundanya tetehnya karedok teh. Iya, pami karedok saporsina sabaraha teh? 7.000. Saporsi 7.000. Pami baso? baso nu ageng 15. Nu ageng 15, nu ali 7.000. 5.000 aya. Mohon. Resepnya teteh segala dicabak. Maksudna teh dina warungna kitu icalanana. sanes segala dicabak kumaha ya tehnya. Komplit maksudna. Komplit maksud teh. Alhamdulillahnya teh. Tapi rame teh. Alhamdulillah lumayan. Ya kadang rame, kadang gitu ya namanya icalan. Tah tina karedokna teh ngangge ieu teh kurupuk. Ngangge kurupuk. Ameh naon teh? Mengapung.
Paribasa cenanya teh. Mengapung cenah. Teh lalapna itu. Terus iya. Oh, air cai kangge Kangge manjur. manjur karedok. Sahabat Mojang Desa, pada kesempatan kali ini saya mau bikin karedok tuangan khas Sunda ala Mojang. Jagung. Teteh, Kencur garam. cabe, kencur. Iya nya cikurnya teh. Oh, cikur kencur teh. 5.002. Sakieu cekap teh. Masih panas. Mohon sakit. Nah, terus Cabe. cabe entos. Garam. Garam. Uyah. Terus ieu teh digerus heula. Di nona mina teh nya Sundana teh? Udah naonnya teh? Direndos. Digiling ku tangan. Ya, digiling ku tangan. Iya teh tos lebat cikur cengek uyah. Ayeuna naon teh? Suuk. Seurting teh? Minta sok 2. Suuk kacang. Kacang tanah. Kacang. Bedana suuk sareng kacang naon teh? Duka. Orang Sunda mah suuknya teh. Muhun. Kami orang Indo mah. Jakarta. Jakarta kacang. Jadi bedana naon nya? Kacang sareng suuk Padahal teh. sami nya. Oh, sami gitu. Kacang suuk, kacang panjang gitu. Dan kena Aya kacang pondok nu kumaha? Iya kacang pondok. Ngiringan nyaredok. Ya tas kieu naon teh? dikupas wina. Usaha baru Mojang Desa. Atas iya lembut kieu teh. Terus gulana sakumaha? Aku ya kumaha ngolongna. Tah gula kunaon amisnya teh? Ya dukanya. Teh asin gitu. Itu Iya gula. Oh salit. salit teuing. Oh salit teuing kirang manawi teh. Kirang atuh eta mah salit teuing. Ngarahe. Saos. Nah, sakieu panginten cekapnya. Bre, panghoyong amis mah kirang eta. Cekap lah. Terus tos ieu hui. Ka ieu nu matak enak nanya teh. Nuhun. Huina sakumaha ieu teh? Sok. Nah, sakieu cekap. Profesi baru Mojang Desa. Terus cayannya teh? Cayana kunaon ieu? Sendok teh. Oh iya, sendok. Nuhun. Di mana centong tadi ada? Centong yang gede. Nah, ieu hasilna karedok ala Mojang. Urang eraosan lah. Dibelahkeun tuh teh. Henteu. Nah, kieu bungkusna teh. Nah, sahabat Mojang Desa, ieu hasil ala karedok Mojang Desa. Urang raosan. Taruang. Terus Tadi tawar eta kemarin. kan atus tadi kemarin mga baso. Di kamana nu meneng? Handap. Oh, di Mun. Bagus. ayo bapak geus kayak Biasa. Mereka nunggu uang ngangkatkeun keplak-keplak ayam. Ada. Wargi-wargi sadaya mung sakitu videona kapihatur di Kampung Parawan, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.